Oke. Babakan na iya. Wah, aku diperbutin. Ini parah nih. Cil, Woi, mereka mana sih ya? olahraga fisik aing mah sesapedahan. Nah, terus yang malin tumpakan sepedahan teh. Atau hari itu mah geus we leumpang. Atuh kumaha aing we usil amat sepeda-sepeda aing. Kabitanya maneh. Ngajaran cik aing. Tuh pancik aing kabita. Beli dong. Beli lah. Awas ngajaran. Embung lah. Ngajaran meni motah. Embung aing. Sasa Awas, awas. embung aing embung. Awas, Embung sal please aing rusuh. awas lah. Please ya mah. Minjem Aing rusuh ya lah please. Minjem. Embung aing rusuh Iya, ya. si tonjok lah. Jangan pakai kekerasan. Itu berbahaya kawan. Kali-kali Lo minjem aing sakedeung. Pan sia sok aya pangabutuh ka aing teh. aing rusuh. Rusuh. Awas. Sal please sal. Awas. Sal please sal ulah sal. Ih. Aing rusuh. Ulah sal. Dak nasi Faisal can balik wanya itu nggak ganti ban euy geus dilapisan itu tadi. Hah? Geus magrib dia can balik si Faisal cak aing. Yo, ai teu dipun kuat si Faisal ka mana? Ai sia. Tah. Oh, geun. Si Faisal cak aing ganti ban sianya. Loh. Ini tunjuk anjing. Semua. Obau. Oh, si Faisal. Ingat, Pak. Namanya lila-lila ting Faisal nih siapa poin ganti ban teh? Anjir. Warna halus. Sah di mana sal euy? Sudah jauh Pak lila nama di Tasik. Oh eta mah meuli weuh teh mana macam pelekna sal? Heeh, Pak, meliwat teh. Da eueuh tuh da urut mah. Sah, eta meuli kurut atau meuli weuh? Ai sia pan aing dia geus nanyakeun meuli weuh teh cenah ti Tasik. Aing teh nanya, weuh atau kurut meulina, kitu maksudnya sia sama. rempa goblok. Meliwat teh Mang Budak. Cih, wanita cida sal 100.000 dia dua. Aingnya berusaha nguruskeun harga goblok. Meuli weuh teh cenah ai sia ngomong di kos. Soal aing bener sih sama gede milik anjir. Ya 100.000-an anjir. Angge wanita cida gitu mah. Wah, gede milik sih eta mah euy alus euy. Mikot teh teh kos mana yok. Meliwat teh Mang Budak. Lain 100.000-an. Aku mah atuh bae ngobrolna. Tara nyambung ngomong jeung si Mas Sulaiman. Sama lah kitu loh yok sa teh. Ning tenggelan emang bener mah. Aing geus pusing sih eta mah ya aing nepi ka pendek jeung ngobrol jeung si we. Maneh gara-gara jeung si Iyo ngobrol jeung pendek. Kan bisi tuan kan ku aing atuh. Tonjok Cil. Anjir eta budak leutik kunaon. Ngomong naon maneh? Sang, kumaha ieu? Hajar ulah. Hajar jilah, pusingkeun. Sok tonjok Cil. Haji. Kelas Bakir. Jebret. Sok ya. Cil. Bakir. Babakan na ieu. Babakeun. Sok lah Pak. Demi si eta pokona mah. Panieun aing balap dah. Ngajak balap mana sal? Samaruk aing takut demi mendapatkan si eta. Aing mah rela sok taruhan nyawa oge. Ayo ngajak balap mah. Sok. Ayo. Oh, Sok sia. sok. Well. Wow, aku diperbutin. Aduh lagi. Aing ditinggalin. Akhirnya aing nu meunangkeun basreng. Ternyata aing nyungsep. Mah jatuh ya. Aduh, si salut menang. Aing nu meunangnya. Jadi rabig. Eleh. Tulungin heula atuh aing sal. Kagua aya teh mah urusanmu ya. Urusanku. Akhirnya aku nu juara balapan teh.
Wah, akhirnya kamu juga yang menang. Untung tidak aki-aki Rabig yang menangnya. Jadi kalau aki-aki Rabig yang menang, aku jadi pacarnya. Apa kata dunia? Hah? Pacar? Nah kapan Iwa balapan merebutkan basreng? Bukan merebutkan kamu. Hah? Maksudnya balapan motor merebutin basreng? Enggak. Kirain teh merebutin aku. Aing jadi malu. Dari saradot wae caina tuh dah. Aing cocokan heula lah kana si Paisah yeuh. Beunah. Gana pinung. Aduh, goblok ting, nah bisa buat ngising China ke saat deui wae. Ah, dipendet ku sateuing ya ya. Ah, dah bener si kunyuk aya nu mendat deui ya. Sateuing nu mendat ieu. Oh, gede deui aya nu. Ah, si goblok ya geus anu muka deui wae. Keuyeup sugan. Tah, cai teh gede deui euy aya nu mah. Nah, beuki leutik ieu teh. Ah, lain nu nutup deui wae kitu teh. Sikunyuk. Cacag ku aing paralona. Kotan cai tinu balong aing. Bapana dibuka deui ya dikeureut ku aing talangnang ke mah. Woi. Nah, geuning meni motah-motah teuing. Ku balong aing dipendet wae. Apa nu aing saat balongna Paisal? Heuh, kapanu aing ge sarua saat. Ah, kumaha sia teuing mana mah nu aing we heula ya. Nah, isia kumaha? Napan tadi nage perjanjian nage cai mati dia nyokotna. Pindahkeun ayeuna mah ulah tinu aing. Tuh, nu aing ge saat. Awas ya mun ti dia deui gaji ku aing ya. Ah, Sia kalah niangan masalah jeung aing. Teu sok we sok siukan kabeh ayeuna mah sok. Niangan masalah geuning. Teu sok ayeuna mah sok sing disiukan ge sok. Sok ampun. Pan tadi nage cai nage ti dia. Ampun. Sok we siukan ayeuna mah sok. Anjing, bisa bau nangka ya. Ternyata di sini kamu nangka. Aduh, ya di dodoho kok aing teh kamari lagi jatuh manten maneh. Ya makanan ya. Kudu dimanfaatkan. Asa kaingetan ieu nangka geus asak can dialap. Alah heula. Lumayan ya, kudu dimanfaatkan. Nah, geuning. Nangka aing dibabadog. Nangka maneh murag meureun da didinya ngagoler. Murag lah. Murag meureun da geus ngagoler. Tuh, coba geus koropok dah. Iya maksud naik dibawa ke mana yuk? Tuh, diantarkan ya ke mana? Ke bawah maksudnya. Tadi geus ngagoler didinya tah. Wah, lamun teu kapanggih mah meureun dibawa balik. Kalau aya maling ngaku. Teh saliak diantarkan ke mana? Sama fitnah kitu. Nah, tuh. Ujug-ujug ieu pan nangka teh di luhur. Nah, geus ngagoler nya diantarkan ieu teh. Wah, diajul meureun nya. Ku aing bejakeun kira ya. Nah, kumaha? Lain aing, sal murag ieu mah. Sok ngaku mah. Aing mau kumaha na sia teh leuh panangka mah di luhur. Kumaha aing ngaranna? Di mana-mana ge moal aya maling ngaku. Ngaku mah. Teu aing mah sal. Mati di eta ngagoler. Sok alasan wae budak Lah, kumaha sia atuh lah kerting.